Pati jagat nata Batara Guru ngahaturanan linggih Resi Narada lan Batara Indra sami wontening pagelaran Jawi Kraton paling mercukona tungkul hamari kludak nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor sang Nalendra unirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengantikanipun Kakang Panji Narada sopi kapayun linggihna oge Batara Indra anak ama Allah dala Adi Guru puputon kemang kadaton semakeun para juata marasanga juata parlumanten bayar-bayar pun kakang nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi semah pangabaktos kohonyuk panjenengan Adi Guru kalihna ti eta pun kakang pilih kirang tata kirang titik duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun katilu perkawisna aya pikersaan naon purwa panjenengan Adi Guru kesanimalan pun kakang dina waktos ayeuna Adi Guru mangga tansah diajeng-ajeng Kakang Panji Narada kaula nampi nuhun pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun plungi hati pun dihing mastaka nuhun adikku kalayan urang saling malum tina naon rupiah kalepatan laras nuhun memang aya hal-hal anu baris didugi ku kaula Kakang Panji Narada tansah diajeng-ajeng Adi Guru Indra aengnya anak buah kasep kapayun cu kaulan putra Batara Indra nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semah baktus kunyuk panjenengan Ramadewaji Indra kaulan ditarima pujastuti hidup ku ama Indra kunyuk Rama uwa nuhun bager nuhun cu nuhun kumaha damang sehat bager sae wa nuhun aya pikersang naon purwa panjenengan Ramadewaji kesani malam kening aya naon ieu teh Adi sarua ngahaturanan linggih pun Kakang cobi kulana Kakang Panji Narada kulan Adi memang dihaturanan linggih teh aya sanes dina waktos ayeuna anu aya patula patalina sareng laporan ti sadayana para juata para lumanten payarobaya oge ti Kakang Panji Narada ngeunaan kajadian kawah Candra di muka anu sakitu ngagolak luar biasa malihan dina waktos ieu numutkeun para ahli yen sajabina ti kawah Candra di muka anu ayeuna ngagolotrok luar biasa leres ta ieu teh kajadianana bakal 3 kali lipat kajadian tinu ayeuna Kakang Panji Narada oge biasana kajadian di Marcapada di mana aya caah teh anu harita kaalaman nu atos leres ta ayeuna mah bakal 3 lipat kajadianana tu geuning Allah oh anu disebat lanina teh eta panginten teh sepuh lanina teh kulang boa-boa memang eta para ahli teh parantos kitu ngarabakeunana tenan akan oge nampi warti teh nyaeta ti geofisika ada eta teh sepuh di meteorologi ada dan geofisika gitu aya eta sepuh teh lah nya tah ku hal sakitu Kang wayana eta warti teh kaula teh lajeng weh menekung kanu Maha Agung Muja Berata Kahyang Maha Sukma leret munajat bener munajat kanu kawasa meredih kana asihna Gusti munut pitulung kanu Maha Agung naon cara sareng katangtosan anu kedah dijalankeun ku urang sadaya napikeun ngungkulan ieu kajadian
kuhal sakitu mangga ieu teh teu aya sanes ku cara gawe anuran cage sasarengan bae urang sami-sami ngemut urang salaku ais pangampih anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalamatan nagara jeung bangsana. Leres. Urang paheyeuk-heyeuk leungeun pantai antai tangan Kakang Panjinrada. Oh, adi guru. Pun Kakang saur manuk miwah para dewa sadaya mangga teh teuing adi guru. Ujang hingga kapunut marganing tanaga. Lara sanajan dugi kapaati. Mangga teh teuing adi guru. Kakang bade nyingkilkeun baju leungeun kenca sareng katuhu bade ngalengkahkeun suku naon pancen akang dina waktos ayeuna tangtosna oge para dewa ngulon ngetan ngidung ngaler nyaeta urang sami-sami ikhtiar adi guru. Kakang Panjinrada timala cobi galih ku salira Kakang Panji ieu teh lantaran tina naon Kang kajadian bade kieu teh numutkeun para ahli amuing adi guru memang laras pisan tina naon teh sepuh upami ninga kana sawatawis katerangan mah kumaha teh kula yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema lintang ti ku polah-polah jelema deh lapisan ozon parantos tobros teh kula akibatina polusi teh rupa-rupa polusi kaayaan di jagat raya Pramudita dina kawit kahuruan leuweung teh dina kawit haseup kanaraan teh haseup pabrik teh meureun uanya ieu teh yakin tina pagawean jelema kan tenan teu aya deui ulan limbah-limbah di ditu di dieu laras kaula salaku ais pangampih Raja Triloka nyarankeun oge ngaharepkeun ka sajumlah aplatur anu aya di jagat raya Pramudita ulah sangeunahna mere izin yen pabrik dipusir dayeuh anu ngalantarankeun limbah bakal ngarugikeun ka sararea tah gini kauninga ayeuna mengandung kimia teh kulan kauninga ayeuna mah si horeng meureunan asa duit abus jeung surat sakti abus nyatang tuna oge dibere izin teh kulan tuh padahal bakal ngaruga teu ningali kana kajadian kapayuna agama ti kapungkur masihan warti yen cenah geuning antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saat cenah mati beh dieuna mah da eta katerangan teh universal beh dieuna mah heueuh samemeh nyeun hiji pagawean teh urang teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh bakal nyalametkeun ka nagara jeung ka bangsa bakal ngarugi nah ieu teh bakal ngarugikeun laras sepuh kan tenan memang di lain pihak bakal untung tapi di lain pihak deui bakal rugi bakal seueur nu ruga tah kumaha carana atuh dina waktos eta mah kantun ngemutan supaya itu untung ieu ulah rugi tah eta kulan tepi nodama Kakang Panjinrada narajang ka jelema anu ngarti mah da loba anu unjuk rasa tangtosna protes penginten luar kulan nya nemongkeun rasa kaprihatinanana demonstrasi sareng sajabina atuh kalah beuki namahan karuksakan komo bari jeung ngawut-ngawut harta kakayaan mah lamun teh mah ngaruksak anu geus aya sumuhun laras rupina eta mah datang ti pihak katilu anu ngahaja ngadon memperkeruh suasana memperkeruh situasi sumuhun ulan ieu sepuh Kakang Panjinrada kulan adi guru kuhal sakitu Kang
kaula teh hasil menekung teh aya anu ngaharewos kana batin ceng cobi kumaha teh harewosna gandam ramu teh meureun kulan teh yen tiasa ieu kajadian bakal kaungkulan tapi ieu kawasan dra dibuka teh menta wadal Allah munut wadal dawuh Kakang Panjinrada naon wadalna nyaeta menta wadal Astra Jingga Putra Semar Badranaya kedah digebruskeun ka eta kawasan dra di muka daek samaldo atuh geuningan kitu anu ka kupingku pun Kakang yen kawasan dra di muka munut wadal Astra Jingga Putra Semar Putra Kakang Semar Badranaya nah ieu kajadian teh Muhammad tak nambih rugi ampun adik guru ampun pilih aya mamala anu teu kade ngalakan bakal nambih kaawonan bakal nambih karuksakan gitu pangemut pun ka akan duka teh teuing lebet kana tatarucingan duka teh teuing kuhal sakitu wayahna we ayeuna mah urang laksanakeun heula bae urang sami-sami sebarkeun ieu pamaksudan yen sing saha urang jalma anu bisa menangkeun putrana Semar Badranaya Astra Jingga nyata dicana kasawarga urang ange wadal ka kawah Candra di muka saja bidati kitu akang oge kedah lungsur we ngawartosan sajumlah raja-raja nu aya di jagat raya Pramudita payunkeun mah Kresna sareng Pandawa harewosan yen Astra Jingga dek dipenta dibawa ka sawarga digebruskeun ka kawasan dari muka boa Indra uluh pancen teh berat Indra cing kumaha pandangan ti hidup Bawiraos Putra naha mending ancur sadayana naha mending ngorbankeun hiji eta we kantun ngamut tageuning alus Indra pikiran teh pandangan sae pandangan nya deui nya sae pandangan cobi galih ku Kakang Panjinrada naha ieu teh mending korban kabeh ku ayana kajadian anu bakal datang bencana alam jeung sajabana anu bakal tilu lipat kajadian tinu ti heula naha mending ngorbankeun saurang nya ai di emotku pun Kakang malah ras ai tadi mana kacan ngemot ge ka balabadi aya eta mending ancur omongan mending paehna jaga hiji mah kitu eta mah sakira-kira anu eueuh gawe mantong maka jeung dibere duit entong cekung Kakang oge entong paling oge punung meureun bener ngarap-ngarap sae adi guru naon rupiah pancen salira pangresa adi guru bade dicaosan ku pun Kakang geura waktos ayeuna dah pun Kakang bade ngaharewosan ka para raja anu aya di jagat raya Pramudita Marcapada dinten iraha kinten kintenna ulah dienying pagetokeun ayeuna keneh bragel ruampah jungger rumah kujigra init Kakang Panjinrada rampung daud tutas pangandika hamid amit pangresa Rama Dewaji beralu mampah Kang banglus lampahipun Resi Narada oge para dewa nyebar nglonetkan ngidung ngalir lungsur ka Marcapada pikeun ngadugikeun amanat Hyang Otipati jagat nata nyata ka para raja anu aya di Marcapada atuh kaayaan jagat raya Pramudita geunyileung nu taya papadana komo nampi warti bakal aya kajadian bencana alam bakal tilu kali lipat kajadian tur cekramalan bakal seueur anu dordar parasea ngocorkeun getih dulur jeung baraya
nyata usaha pikeun ngungkulan ieu kajadian anu bakal datang. Atuh kaayaan jagat raya Pramudita seueur anu pro sareng kontra. Malihanan tina waktu ieu ngalet jalma anu bade katumaritis anu pro kana pamerdeh otipati sasat bade nyuhunkeun astra jingga putra Semar Badranaya diseret ka sawarga. Tuna lampah eta kacarios di kampung nyingkur sisi gunung padumukan Semar Badranaya hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan coro-coro cai nukara astra jingga dawala nuju sempa kapiguyon yang Akang namanya jika nu lalungse Akang teuing euy teuing panen meureunnan moal hasil ieu nya katinggal we loba kuburit pokona mah da eta ieu korea naik aing duh anya eta nu jadi hambatan dera pupuk naik geura aya harga marus anger keneh puguh we heuh untung sakitu ge bari jeung kaayaan sembako model kieu aing jaduh bararingung teuing hirup jang nu leutik mah bingung yang nu leutik mah heueuh karaos ayeuna mureunnya euy naon Kang kaalaman ku dewek nu ngeunah-ngeunah nu henteu-henteu kaalaman yakin digawe nu henteu-henteu keun ya Kang di bawah keun halah bararingung euy dek lah paingan katinggal meuni lalungse kitu Akang teh heueuh icim kebenaran pisan ieu aya kintunan euy sembako adah di Pak Haji Taufik Faturrahman Allah di Sepek Geger Sunten Geger Sunten Kang Parce para wisata cenah kagungan hotel di Pangandaran hotel Galura deuh aduh moal mayar dek dinya meureunnya bisa tuh monok pendirinya bisa Kang monok dinya teh nuhun Pak Haji Opik katampi ka geulanan ieu nya ke puasa ke monok saminggu mawon ya Kang urang catarucingan sok sok lain catarucingan urang kadongeng Namah sore Namah sore jeung ngalamun teu puguh mah lain dina zaman baheula cenah nya euy nya kitu Akang biasa polisi nu sok megat di jalan nih nya megat SIM eta megat numpak kendaraan mariksa SIM nya ti sabara meureun teh ai polisi na teh biasa polisi nu eta teh meureun anu hampuraan ongko adah nya hampuraan meureun dereng-deng teh nu numpak motor teh belah kidu ai kitu Kang dereng-deng prit dah cek polisi teh eureun maneh cenah teu make helm ngange cenah Pak ieu dihandap moal nya cenah helm dihandap coba heuleu dibukakeun celanana teh heueuh we cenah nya helm alus helm ngadadaletik cenah ji gitu make geuning maneh mah aduh kelar bener Kang kelar aya deui nu durut teu belah kidu teh maju eta mah babah Vespa prit cek polisi teh eureun na cenah teu make helm ngange ieu Pak cenah dihandap cing bukakeun ieu cenah Pak lain helm cenah mah kupluk cenah goblok Beret tadi sunatan udah tadi sunatan udah di eta mah pogo juga kupluk aduh aing euy lain kupluk naon bedana sia sok celana jero jeung batu nah atunya beda ai celana jero mah nu sok di jero celana ai batu mah teuas atuh batu sagede angel di tengah jalan naon bedana jeung celana jero nya bedana ge jauh atuh kumaha jauhna jauhna batu mah meureun ngalangan jalan di tengah jalan mah batu mah teuas ari celana jero mah henteu bisa disoekeun bener jauh ta eta bedana teh nah ta ieu mah aya nu saruana naon cing naon sarua nu talus teh
aya nu sarwana deuleu. Naon? Sarwana teh pada ngahalangan jalan. Peng pikir ku sia. Cenah IQ teh lila teh. Benar. Dua ge teh ngahalangan jalan, ngahalangan nu ngaliwat. Bes ya. Sidek oge nya. Rumah saeleh mon ah. Gitu. Lain mung eleh dek teh teu ngeunah hate teh aduh. Da kunaon atuh Akang? Numutkeun beja di bagian meteorologi jeung geofisika. Ya, kitu. Bakal aya badai. Leuwih tinu ti heula. Lamun banjir samet buja bareto di lemur dewek tak ayeuna mah bakal 3 kali lipat. Mun baheula 1 meter teh ayeuna mah jadi 3 meter ya Kang. Duh. Kitu tah. Alah, kudu taki-taki atuh. Kudu taki-taki da eta teh da euy jelema mikeun runtah di mana wae teh lah. Di mana bruna we geuningan. Ai ku kitu teh mah heueuh teh salah-salah keterangan nya euy. Da urang-urang keneh. Tah. Da ieu teh dosa kene urang-urang kene. Pola urang-urang kene teh teh Akang. Aduh, udah naon? Kalampengkeun. Kenaon da jilaing? Ieu keur aya nu pesen panggal ka kuring teh. Budak tatangga. Anu saurang hayang pangieunkeun ketepel. Saurang sumplit meureun. Tina naon teh panggal teh euy? Ieu tangka waru. Jeung kulitna bawa ka dieu euy. Jang naon? Ciling moal nyaho. Lain jang. Jang tali leguk. Lain ka karek ka arti tadi. Bisi hayang nyaho mah lain tanyakeun ka ieu Usup jeung ka Wani. Lain ka karek kapikir ku urang. Si orang jang nyeun beber tadi. Nyeun salang keur lulub. Nyeun lulub. Bersalang maksud teh. Heeh. Bener teh Bah. Loba ti baralik dek lain teh euy. Keun bae Kang. Zaman ti baralik atuh da nya mah euy. Zaman dibalik-balikeun eta mah. Si Gareng kemana lah? Si Gareng? Si Gareng mah keur ngajualan ali tina tahu duit 8 hiji. Eta teh payu tadi. Lumayan teh payu geuning. 3.000 ngajualan eta teh. Anu makena teh dina indung suku. Anu di dieun suweng aya. Di suweng rupa-rupa. Teuing naon nya aya 8 duit 8 hiji di jeun ali. Nya teh teh naon tonena teh atuh. Heuh meureun bolong ali teh. Nya bolong ali. Pan aya 8 hiji teh 8 yang hiji 10. 10. Tah aya nu bolong keneh di dinya ge. Alah, Pak. Yang keur naon si laing di dinya cu. Ieu we abi cepa dengerin hace cepa. Dengerin hace. Asanarahna ya. Duka ka babawa impi dumeh abdi menang beja di Badan Meteorologi dan Geofisika. Yen kejadian cenah anu disebut badai lanina teh. Lanina teh cenah bakal 3 kali lipat kejadian tinu ti heula ieu teh boh longsorna, boh bencana, boh banjirna itu ieu. Sing waspada ge ah. Tah ayeuna teh abdi teh boga karep ka bapa teh. Naon jang? Abdi teh rek nyalung tapi hayang di keben. Iya. Gitu. Jadi rek ngeben calung abdi teh Pak. Rek neangan dana. Keur naon? Ye dina waktu banjir engke teh lanina datang teh Pak, anu cicing di Lebak mah bakal kakeueum pasti ngungsina teh ka dieu ka Beleh Tongoh. Meureun ngabutuhkeun waragad teh sembako. Sembako jang eta we. Ladangna teh nya eta jang eta korban lanina teh. Meuli sembako meureun. Kumaha lamun aka nu kakeunaan ku lanina teh meureun keur dewek dihakaran ku dewek. Gitu. Sigek oge. Ai geus jadi dahareun mah gampang ya. Ai geus jadi dahareun mah. Tah kitu Pak, ieu teh sosial ieu teh. Bukan tenan. Nya. Sarua keneh. Rasa peduli urang teh ka dulur-dulur urang anu bakal katarang sara. Nya. Lumatak di lebah dieu tatan-tatan teh kitu. Heuh, alus kepedulian teh adalah. Nya. Nandakeun peduli, tanggung jawab salaku warga negara. Saling pikanya saling pikadeudeu. Saling jungjung teh urang jeung. Saling jungjung teh narek jeung saha deui atuh ucu. Heuh. Katurug-turug cenah ayeuna teh bapa teh diancam pajarkeun teh bapa teh dukun santet. Bakal aya ninja cenah ka dieu Pak. Alah nah syah.
ulah make jeung kena ku isu model kitu dulu loba kajadian kitu teh aya jelema ngulampreng dek kirim rezeki oge deuleu pada neungeulan nepi ka jadi main hakim sendiri pan urusan jeung nu berje wajib tuluy we angaya-angayan nya nu mata kade cing hati-hati deuleu jang dina zaman kiwari cing asak sasar ipis lapis kandel tapel sagala rupa oge kudu nete taraje ning sakhamala nu tik lari mapai bukti nyuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tak kumaha carana deuleu kudu malapah gedang sagala rupa oge kade ulah wakang ngayakeun tindakan anu radikal ujang anu saeutik gedena mamala ka urang ayo mitoha nganyang di tengah mitoha batur dek nganyang ka anakna ka heueuh ka minantuna kapoekan di tengeulannya dar di tengeulan desa kaninja kumaha lamun aya kajadian kitu apa dosa teh teh jang dosa kade laras teh wa urang mah nya kitu teh atuh euy jelema ngaranna ge jelema rupa kejadian di dunia teh mun sagala jadi cuaca geuningan tapi eta euy sagede-gedena ayeuna diancam kulanina padahal pangeran mah tiba heula geus mere beja seolah-olah ancaman teh nya jelema anu burong bedegong anu teu nurut kana perintah Allah bakal digebruskeun ka neraka jahanam nah anda sugan kireum nya noyode dengan sugan aya mulingkak bulu punuk sugan kasentuh hatena teh dah henteu noyode dengan nya ayeuna karek diancam bade lanina geus sing paruringkak bulu punuk eta mah kejadian cetek ieu mah kiamat ieu mah geus dibejaan bakal hancur dunya teh nya kan bener nah ada hare-hare we geuningan nya kitu teh atuh lah naon anggeus panggal teh acan kalana ada cat leudeg pak si dawala mah atuh da ai nu dijieun panggal anu dipuihkeun deklit araranehnya euy da hare-hare grepek pikir ku deui teu nyambung atuh heeh ai nu muihna teh kotok ampun aing apa di dunia teh tilu papasangan cenah lain tilu di dunia mah teu pasti tilu atuh teu pasti tilu awewe lalaki banci gitu berang peting sama gaha berang peting meureun magrib gitu ya bener bagja cilaka jeung huis untung dijauh-jauh teh jadi lieur aing ah tah kitu pantau janela jeung opleter lan tilu-tilu teh alah pikir sinen alok plastik tuh nya tilu-tilu cing rek oge tilu-tilu bener alah bener ait teu jauh ti tilu-tilu nya ait cing rek oge bagja cilaka jeung pitak alah tuh ait akep jeung karung tuh tilu alah ampun tilu pandina sato ge monyet surili jeung si abah dunungan awewe dunungan lalaki babu tuh nya cing oge tilu bener sama nya tuh jeung tilu-tilu nu beunta nu peureum ewon teu tilu-tilunya tilu-tilu anu ngora nu kolot jeung burut aduh ora karep sisana ah aya nu hilap teu kasamat ye euy saha kang saha Bill Clinton di Amerika sok liwat wae teh mah euy sia urang kang hiji deui ya liwat teh kopi anan dewek hayang euy jadi kepala bulog akang sugana teh parenggeun atuh aing cita-cita nama gede cita-cita teh gede euy lah kepala bulog amun kepala gonok teh alah
lir pendra barang nuju raos magan sapraptanepun ieu residrona kairing para Kurawa citraksa citraksi dumarsa parto marowiru paksa daru citra rukitra somat citrida cepot ulah kaget cepot dulu itu nyong satu ngalet Pak ha aya menak cegekan ka dieu tuh ngalet itu gini barang kirim aduh dulu mending ngalut kitu aya naon itu barangnya barang kirim para Kurawa Allah awas tinker ieu lemur si Semar badanna aya imah si Semar bisi aya nu ngejat bisi ngejat keun mang nu rek ka jero mah cepot ulah kaget ya semah kabeh hatur bulan semah kabeh hatur nun hang syukur sageus sering mareuy sae Semar Badranaya astaji ngadawala kaget ku sumping nayi residruna oge aswatama aduh aya anak tapi noda mengahaturkeun semah katuran rawuh ka kunjuk panjenengan juragan sepuh kaula nun pangosa pembage Semar Badranaya ditarima kedua lengan kencak katuh simpen pulungi ati pundih mastaka nuhun di abdi ge teu kantun kulan abdi ge teu kantun hak syukur sageus ring euy sae eta basa geus eueuh we sopan santun teh nya kan geus eueuh we sopan santun teh digan geus campur unggal poe naon sia silih harewosan kitu teu kulan abang aja mah ieu kan digan sakan sainum nyana atuh teu pidoda mangahaturkeun semua katuran rawuh eta teh tuang putra anak aing mah teu caludi anak aing mah teu kucol nya diterima Semar Badranaya lain ka batur mah bisa lain euy ka anak batur nyebut caludi goreng patut ari anak manehna juga nyebutna ge sarua maneh anak manehna ge teh di langgaran mah pegek pegek lain eta anehna teh nya da aya anak anu goreng aya indung nu goreng patut anak kasep model cucu Setiawati si Nongnong heeh anak nama Kararasep Karalus nari anak da indung nama jeung Nongnong jeung purianeunana uyuhannya uce daek apa pikahayangan jadi milik teman heeh pek anak nama si Bayu da jiga keramik dumeh dibere nganyuk ku Kang Jajang teh eta teh heeh elah aing mah ngomong ke naon cepot henteu sin ieu abdi teh sareng Cidawala elah punjene kulan aya pikersaan naon ieu teh muni reuas sisip abdi teh sieun ka mana pamajikan ilaing euy biasa we senuju ka pasar kitu ngiangkeun itu sieun hasil malawija kaya-kaya ning kacang panjang roai oh atuh sakali-kali mah heukeus sakali mah kirim Kang hayang dikirim dah rupina upami engke ka payuna sieun upami parantos terang kieu mah seneng kana lalaban patang tos ku abdi sieun dipasihan ku abdi tungtung deklit tong kemana karapas yang ngomong teh itu tahu mas aya kieu ya mar kaula teh menang beja tinu menang dipercaya tina beja ieu timul beuki dieu beuki yakin nyata meureun yen ieu di negara turta di negara mana wae bakal kajadian bencana alam bakal melipat ganda ieu sagala rupa pasoalan teh moal bisa kaungkulan tereh-tereh di mana geus orot tina banjir lamun teu mah banjir bakal loba kajadian muntaber
gitu wayahna bila lebah dia maneh oge kudu milu tanggung jawab karena ieu kejadian bisa ngungkulanana sabaraha juta lamun juta atawa miliar jalema anu bakal korban ku ieu nyaeta lanina teh wayahna maneh sararea kudu milu tanggung jawab nyalametkeun jalma loba nyalametkeun jalma loba taku kituna Semar Badranaya asa jeung dawala ieu teh lain soratan pakatinggalan tapi dewa langsung datang ke sumping ka negara Astina minta tulung ya tapi keur ngungkulan ieu kejadian teh teu aya deui lintang ti Astra jeung anak Semar Badranaya nyaeta kudu digiringkeun ka sawarga amin ya robbal alamin cenah geuning Astra jinga ku kituna wayahna maneh kudu dae aduh ampun nepi ka kitu dor aya dina alam globalisasi nepi ka kitu tah iik dengekeun maneh heeh rupa-rupa eta naon dari mana siapa jeung sirikeun aing daing mah geus biasa kitu ampun jika teu cocok gaya teh kawas teu cocok ngarojong aing deudeuh kana seni teh ongko hayang dipajukeun sia teh nya nyari abdi dipajukeun anu ngeleg-leg duitna anjeun ane mereseni gitu euy manehna gegedena nya kan heeh komo aya dibawa ke luar negeri meuning manehna we cara reubuh mah Rasa urang atuh kan. urang digawena nya kan biasa yang kemarin dipenta jeung dititah sing sabar we da urang mah geus kieu maksud teh kumaha nun ya dewa datang entong boro kejadian di jagat raya Pramudita anu bakal datang teh di sawarga mah geus leuwih ti heula kawasan dari muka teh geus ngamuk bismillaahan di sawarga mah batu-batu nepi ka raceng walirang-walirang tina kawasan dari muka dewa-dewa geus loba nu ngungsi loba nu gering teh loba nu gering widadari oge paranas tiris geus para reot yuh monya nya euy udah dari sawarga para reot ada widadari ke bare jelema atuh kan cing dewa lah yang nyaho sia naon naon bedana hui jeung awewe namun ieu teh keur dinas ieu teh keur ngadengekeun lain teh terusingan heula anggeuskeun gila ge heulalangan gede selang heula keune dinas-dinas nya hui mah atuh hakaneun ari awewe mah kawineun lain belegug naon atuh ye dengekeun ku si lain ari hui mah deuleu di daguan peotna da puguh amis ari awewe mah di mana geus peot teh diserahkeun heeh ngan si ana we nu teu diserahkeun teh alah ampun aing jadi Astra jinga anu bakal nyalametkeun jalma-jalma di alam dunya anu bakal kena ku ieu kejadian lanina teh ai lanina teh da anu dicaritakeun ku si lain teh heueuh bakal 3 kali lipat kejadian nu ti heula boh banjir mun teu rasa meter ayeuna jadi 3 meter uluh dedengan teh dewe kudu ka sawarga heuh naon cenah maksudna dupi maksudna pun anak kedah dikasawargakeun teh kieu ieu jadi wayahna ieu mah blak-blakan entong make jeung ulah olo ieu moal ulah olo wah basa-basi moal aya basa-basi langsung ieu mah Astra jinga teh da perintah dewa langsung kudu dibawa ka sawarga pikeun pitungaleunana teh Astra jinga kudu digebruskeun ka kawasan tadi muka uluh ya Gusti dupi ka kieu ana aing nasiban deuleu nasiban akan aing ka awewe teu payu tamah rezeki urang mah rezeki eueuh
kari-kari deh ina saya teh pakai cuma kawas mehi deunge nya kan itu kari saya jajarkeun jeung entong Antong ceurik pot, entong ceurik. da dinu cerik lagi mah sedih hari Da moal sedih dina ceurikna oge maneh teh euy. Pikir ku maneh, naon sanajan teu dipake tumal oge maneh teh bakal paeh cepot. Pikir ku maneh nah mending maneh paeh teh dilantarankeun gering tumor, kanker, kanker jantung darah tinggi nya pek. Nah mending maneh paeh teh aya gunana. aya manfaatna Aya manfaatna pikeun kasalamatan sararea ngahadang ieu badai lanina. warga nya paenana Hah? Wayahna. mah wayahna we atuh kaitu kasawarga lain hayang naon lain hayang digebruskeun tanyakeun ka dewa nah bener ieu teh lain ngajurung laku dulu rumah nya heuh perlu jeung kuring ini kasawarga urang mermanakeun kaitu nya jeung teu na Nah ari maneh da wala? Ieu teh heuh dulu. lain banyo Mimiti sumpingna dewa teh ka astina, nu eta ka urang astina mah percayaeun dewa teh. jangan dewa jeung rada nyaah we ka Jeung rada nyaah we urang ka urang astina mah deuleu. beda meureun ka dinya mah da loba panyogok na ti astina mah loba leuleurna loba asup ka ditu mah loba asup da urang astina mah kitu kadang-kadang nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun gitu aya apa ngabutuh kara-kara ngogo ngabatur teh ari teu butuheun mah teu sirikna disepak dewek oge itu korban PHK dulu bener tapi kaki teh akang teh tah di PHK dewek teh di pabrik huut kumaha aja haling abdi nu nyarita bapak mangkare bapak mah oh kalinya Cing da wala kumaha tanggung jawab. Ayeuna bapana heula kumaha masalahkeun? nyanggakeun kapun anak ka sidawalaseun wayahna pasrahkeun lanceuk maneh heula Wayahna da wala euy. ulah baha Hah? Bisi hayang ga aya gantina si cepot neang anu gelo. Hukubaran di dia kukut. atawa kukut Bang Acin ai ku kitu teh mah kulan ieu kasauran salira teh memang kahartos pamaksadana mah bade nyanak pun lanceuk ka sawarga sae pun lanceuk dicana kana ka sawarga maniloka nanging da puguh abdi teh ieu teh warga negara Amarta ya ayeuna warga negara Amarta teh beh dieuna nu caket jeung abdi Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, burukan teh beh dituna pupucuk pamimpin, ais pangampih papayung negara. tenan Ari ujug-ujug abdi dirig-dig dicana ku salira mah abdi teh asa goreng patut kasebutna. tenan Hiji rakyat ayeuna ujug-ujug dirig-dig ini yang ulu atuh salira panuhun cing tiasa hormat ka pamerintahan abdi. Seolah-olah upami ayeuna abdi ngiring ka itu teh agan teh sarua jeung teu ngajen ka pamerintahan abdi. laras sarua jeung Abdi teh aya nu boga syariatna mah nagara jeung pamarentah abdi. ulah nyepelekeun segala rupa ge Beh dituna nu kagungan abdi-abdi sadaya ulah nganggap remeh ka abdi kanu leutik teh, ulah dumeh kanu leutik. sangeunahna we Ulah sangeunahna ngayakeun tinakan teh mangga we eta mah kedah nete tarajen ninca kamalanung tik lari mapai bukti nyuk curug kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta ipis lapis kanal tapal malapah gedang disebatna. Alus teh da wala euy ngomong kitu teh. ada Memang kitu kitu aing ngomong. Ngan dina lembah dieu dunungan maneh teh Arjuna, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa cing murid saha cing? cing murid saha Cing. Da lain murid Mang Waroi teh lain. Muridorna lain murid Aki Ibrahim geus kaceluk ka kadenge kalau ka kajana pria kajam paring angin-angin ka kancana mancanagara ieu dorna guruna. burukan teh Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngasio budak era deungeun-deungeun mika deudeuh tuh. sohor ka mana teh mararaju Geus jadi sabibiri hiji kan ke panawati muridorna. kabeh ge hurung nangtung siang leumpang Nepi ka jadi jelema hurung nangtung siang lempang buru di juru bro dipantong layar di tengah imah pun cileun teu baduy teh saha cing guruna? di dalian ti ku eyang atuh Sok dek meko ka mana curug teh?
pasti karena dada mah karena dada dorna karena dada komayana muatek itu nunjuk teh tuh saha cenah meureun guruna Pandawa teh saha guruna Kurawa teh nepi ka Mararaju jalanan bala leunghar curug teh nah curug teh bakal mengkol kitu kana hileun curug batur teh moal da muatek ka eyang teh pek pikir nepi ka Pandawa beunghar Kurawa beunghar teh sugan curug batur teh mengkol kana ti kotok lah teh ka eyang we teh kadorna curug teh mengkolna bot geus jadi kaeang geus mah geus jadi sabiwir hiji murid eta mah geus jadi sabiwir hiji eta teh murid eang murid eyang mah eueuh nu gaga kabeh oge jelema teh kumaha eang eueuh nu gaga murid eyang mah eueuh nu gaga murid eang ini ngedak gore aing deh beli gemes ya kan lain batur mah beuki kolot teu beuki pikarunyangeun tobat ieu mah kalah beuki pika ijideun bagi kolot cikene dina kaset itu rek ieu dek sadar dina kaset kaset anu ti heula aja kan dina kaset nu teh heula mah geus tobat-tobatan teh nah hari ayeuna ayeuna geus teu ceuheuh deui dasar jelema ngaran jelema teu cek dek oge tak kitu sumuhun eta oge kahartos ku abdi tangtos kulan Pandawa Kurawa teh murid salira curug batur teh da moal kana cucunguk nunyukna teh pasti ka salira heuh geuning eta nyaho eta gini ngapa tadinya sandia kedah we kulan mipit amit ngalak menta mah alahna loba teh cekcok teu salira oge atuh abdi-abdi sareng pun lanceuk pada dedeheus ka itu kapuseur dayeuh ka Amarta bade nyuhunkeun widi wireh abdi teh dipunut ku dewa entong make jeung ngalilakeun waktu bisi ieu lanina teh kaburu datang Ditanggung jawab kabeh Hah? yang atuh gentos we lalina teh kunaon ulalala lalala lalala aya gelon teu aduh ulah heureuy teuing sia teh jang aing mah keung ieu kajadian teh nah keung kana diancam ku pangeran bakal kiamat diancam ku jelema macan pugu da masina jelema nu rek nyebut umur teh sampeyan jadi akang wayahna ayeuna semua tiasa upami kitu mah kulan da abdi ge gaduh harga diri upami salira bade maksa ka abdi dina sandieu eta teh ngalangar hak asasi ngalangar ham teteh tamana karep sia ngomong ge teu nenyo ieu Aswatama saha teu nenyo ieu dorna saha dah guru besar aing teh si Aswatama dosen saya sok kajeblak dina koran teh deui ya teh sakedeung deui si Aswatama teh dijenengkeun jadi menteri dalam teuing ulah laporan ya jadi kepala gondok cek aing oge wayahna moal tiasa kulan kalah cecengiran sia teh Comun da abdi ge gaduh harga diri atuh sanajan nya ge jelema sangsara balangsa ulah dikitu-kitu teuing we ulah dinya nyari teuing ai Aswatama Ulun naon sia teh kalah seuri di Aswatama eta ninggal kalakuan si Cepot sugan sieun sugan naon diancam kitu teh sakedeung jadi menteri kababaya sia ulah lalah wora deuleu ayo keluar lamun maneh dek mertahankeun dina harti hayang saling hareupan jeung kalu Aswatama sanes kalua atuh kaula panggeunan heuh teu naon mun seukeut sia jejuwir teh nah aing ulah salah sanes ulah salah atuh da salira teh dijieun tolak ukur ku batur teh nya kitu cek abdi ge jadi studi perbandingan naon maksudna ieu teh dipodaran ku aing kabeh lamun kieu carana oh kitu iya sae mangga nah kirana abdi rek ngejat gitu nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh dosen dumeh anjeun guru besar ti jajar sokalima dumeh rektornya Aswatama dumeh calon menteri naon teh dalam teuing dari teh menteri kababaya baik atawa menteri kabuhulan lain menteri kabuhulan kabulog gitu bujurig da moal sieun keur kuring madawala sok dek ngajak gelut sia teh
upami salira bade maksa ka abdi-abdi bela diri aya hak moal bakal bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina bener sia tega lara tega hati tega keluar sia keun jeung aing monyong lah ujang kade amun sia tewak Aswatama ulah dingkekeun deui tewak podaran teh si jahat tuman nah sia teh coba geus singkir maneh daolah haling monyong ku aing hayu keun bae haling sia teh nah kecu warah bapak tungguan bisi anu nyulik warah kayaknya bisi teh bisi yang ieu mengkokeun pikiran urang perhatian mengkokeun perhatian urang jika butuh kacepot padahal butuh bapak bisi bapak nu diala nya urang kudu waspada urangna modar sia cobi atuh wait ya sat sekali yo ya sia siku abus euy meuni kana iga burungna pisan le bantu bangsat sia ya geus kapalingan naon ku dewek make jeung bangsa segala karugian naon nya kan modar sia kadeka poe beakeun yo poe Aswatama kade iya rasakeun nya pembalasan hakan kade kumaha ari maneh ampun masih asta jingga sableng jekuk teh cukang irung ditonjok hulu angen ditajong gigir digunting langsung kaluhur siku ngabledag kana careham benang ku jurus 5 aduh itu si Aswatama kurang rikat diajar usik ti leutik piraku eta diajar usik ti leutik diajar silat ti budak diajar jurus ti lemut nepi ka teh bisa nakis eta gerakan sia jingga sadaya-daya para Kurawa angger citrak si dumar saparto marowi rupaksa dalu citra dalu citra soma citra udah mau kata jajayu kata timbalan ayo kepung waku boy balap dola cilaka dola kumaha tuh bejaan Bapak RT Bapak RW dikepung wayahna anu keur macul nu keur eta nu keur magawe deuleu salukan buru-buru dewek di ala nyawa gitu hayu buru-buru siap buru ini dawala cakasiki kaitu ka dieu beja atuh masyarakat tumaritis tumpak dah sabedogna nu pasul nu parang inga para Kurawa dibuburan ya udah Aswatama taulah aya bahan modal teh pupuguh ieu urang guyup urang lemur mah tuh nya cek aing oge ulah diributkeun teh kitu da aduh udah ama mimitina tuh ilmu sapi urang bener model guyup rajin wani di lemurna aing ona mah tina garasina jauh ka di waninya nya tapi ayeuna rek lumpat heuh ayeuna sieun heuh da sableng nu kitu mah tuh ulah lalawar teuing rumasa boga pikir maka jeung dibangsatkeun nanti aing pajar kitu bangsat teh jelema tuh aduh Aswatama ya balik kanan urang make jurus 1000 langkah 1000 ayo kabur sadayana para Kurawa bubar katawuran anu ngulon anu ngetan anu ngidu anu ngaler kabur dibuburak ku masyarakat tumaritis dah nggih Rasidrona Aswatama sanes mulih ka Astina tapi ka Marta nyaeta kamadukaran pangan Arjuna
malahan Arjuna oge penak di perjalanan sami bade katumaritis bade nyuhunkeun astra jingga kasranok di satengahing marga ai Aswatama itu saha nu lempang dia Gening itu teh Arjuna. aduh pucuk dicinta ulam tiba Aswatama monyet naik di bere tarajenya. aduh monyet naik di bere roti Aswatama Arjuna geningan Kangjeng Rama ngaturkeun sumasungkem kokunyupan jenengan Kangjeng Rama. Hak nuhun Arjuna nuhun. Wilujeng tepang Arjuna. Aswatama nampir nuhun bade jengkar ka mana amah dek nepungan hidup yun. Ngahaja kalau temu. Kumaha subadra sirikani cager cu. Sae kaula nuhun. Abimanyu incu kumaha incu. Sae Kangjeng Rama nuhun ay Arjuna dek ka mana atuh teh kakalajengan anu mawi bade ka tumaritis benar ke urang ngobrol para pangagung tungara rahaya katalang sara aparat kawas pangbara rakyat mah teu bisa nyora kurang garap ada di kurang garap sasarengan Ayo. Garap sasarangan. mulai dari titenan mulai dari titen Ieu teh laguna merasakan. Ieu teh laguna. Maha cenah Pak Ewon. lepatna enggal dang dasan jengka pribadian Sangka Mang Cece. Cep pun di pagade lepat enggal dang dasan jeng ka pribadian urang Garut jeng ka pribadian kuning wis lawas ketemu maning ya mas ketemu maning bae pingah amarwata suta pingah kagiri-giri pingah amarwata suta pingah kagiri-giri ayahku cocok kasih ayahku kalalasan sama atuh bulan cenah geuningan cek barudak ora mah pucuki cinta ulam tiba ayeuna panggih jeung nu jadi anak Arjuna di satengah king marga
bagja bisa papangi di dia ieu. Tepi noda mengaturkeun semua baktos ku hunyuk panjenengan Kangjeng Rama. Hak nuhun cu, nuhun cu, nuhun. Cager subhana cager. Sae kaula sirikani kumaha sirikani. Sae kaula nu Ai Juli dah mah. hak syukur kumaha incu Abimanyu. Sae kaula nu ai Abimanyu ku sunatan. Kapan kapungkur ge pantos. Parantos kaula nu basana ngapsi ngadepok teh si robot. Ya. Ai Kira ku hilap deui eta. Poho deui nya Pasana bedalang ganat mah aja. nya baheula teh geuningan basa eta teh geuningan naon teh naon ai kacapi suling teh Janyura tah basa mamah dasimah teh jeung didin bajurid Ya. laras kaulan syukur Mandarita. ngahias ongkos cenah teh mamah dasimah teh ongkos Rajin eta mah. upacara ngadat nanti aya Aya upacara ngadat oge. Berlin Group aya cenah deui dina jaiponganna baheula Kawarna nya capaka warna di dengaran teh tapaka gondok. bade jengkar ka mana kieu kasep beureun hidup oge geus ngadenge malahan geus kasumpingan dewa atawa acan sabab ka nagara astina malawi teh heula kasumpingan dewa ti sawarga Maniloka nyaeta anu dipimaksud teh kurang jeung teh leuwih sabab kejadian dunia teh bakal ruksak malahan di sawarga Maniloka ayeuna teh geus leuwih ti heula kawasan tara di muka ngagolotrok batu kaluhur walirang jeung sajabana loba dewa nu cilaka loba widadari anu tatu eueuh deui cenah pitu maleunana kawasan tara di muka teh lintang ti Gusti Astra jingga anak Semar Badranaya taku kituna ama saburu-buru ngaburu-buru maneh ti nagara astina hayang panggih jeung Arjuna teh buru-buru pangnewakeun si Asta jingga geura sangakeun ka sawarga Maniloka dorabikeun ka sawarga Maniloka aya ama datang ka Tumaritis manganu dikepungkur jelema-jelema di ditu lain teu wani yang hareupan jelema manusia kitu lobana ngan karunya atuh Beda deui sepuh. karunya ai kolot mah asak jejehan Jeung tara tegaan deui geus sepuh. tetegaan piraku masyarakat di Tenggelan grapet tepino damel kaula tah ai datang Arjuna mah datang tuna ge Arjuna mah meureun anda salaku pamimpinna piraku make jeung kudu ngaroga hala ka Arjuna Ya moal teu pada ngahormat ai salira. moal teu pada ngahormat kadang-kadang pada juguhan nya tepino damel kaula nun sami kaula ge kasumpingan Eyang Indra di sawarga Maniloka geuning nya Satujuan eta gini. dupi ka astina ai nu datang ka astina mah Batara Brahma Brahma. oh kitu da ai ka Aswata mah langsung ka unar lautan Batara Beus tak kitu kasep ai anu ka Manura mah cenah Batara ieu Batara Basukro Batara Basuki pun eta heuh bener Lamun kaca palarja mah Mang Oyon. gitu Cingban. kasep naon ama gumujeng anteu itu sih itu ngagoda wae cicing si ajaran sampai Iya kita jempe. ayo jadi hebat ya Sopekeun mah mah. unyuk sumanga kaula nu ayeuna keneh putra dalem Arjuna sajalu mampah ka Tumaritis hapek-pek ku ama dilalajoan nanti kanganya nya leres rampung daud tutas pangandika brakat Arjuna kepat lumampah kacarios ieu Astra jingga dawala oge masyarakat masih keneh ayat ngajararaga Semar Sapala Putra Ya, iya ge. dat
datan nirat tangga Demang. Loh, dola. Naon? Gunungan ka dieu deuleu. Wartosan Bapak berburu. Datan nirat tangga Demang ewu pagulingan rana. Dola. Naon? Boro-boro. Waka tuh bejanana. Heeh, ayeuna ku si laing. Ya Allah. Ayo ngobrol teh anggeus keun heula kakawen jadi lieur kaing ge. Tuh atuh da hampura we sakitu mah euy. Anu mara racun gara randeng gitu aing yang serikeun aing. Ngajar raga. Oh, bari haliburan meureunak kan. Meureun itu. Bari ngaronda. Wartosan Bapak itu dunungan ka dieu. Ulah kaget. Uluh kas ieu juragan kulan ngahaturkeun si mah baktos abdi sieun. Pangaulaan nuhun mangga atuh urang ditu ditepas sareng abdi. Keun bae di dieu we ieuh. Teh sae kulan teh sae Abah caket ka dapur itu ngeriuk. Kan? Amuing. Aduh aya anak. Ngahaturkeun semakaturan rawuh ka hunyuk panjenengan pangaulaan ditarima Kang. Kalihna ti eta nguningakeun ieu jalmi seueur teh sanesna naon wireh kasumpingan nyaeta kurawa-kurawa bade nyanakun anak saurna mah bade dikasawargakeun dianget umak kitu kaulan wah sakitu Kakang Badranaya dawala abdi wayahna we maneh teh dina waktu ayeuna dek dibawa ka sawarga cepot kaula oge kasumpingan Eyang Indra luh Pak mah wae abdi ujang nasiban pika kitu nasiban sia teh nepi ka kitu paingan kaimpikeun goreng sering jajang kaimpikeun gelut jeung satrumnya wa dedeh teuing lanceuk aing teu sangka paingan kaimpikeun ngimpi gelut jeung turub keler nyata we meureun akad teh bakal sia muntung ka mana karep bae ngimpi bobogohan jeung istri ka wayahna sastra jinga ku kaula rek dibawa ayeuna ralun malum ka suhun ninggalin nu dipamrih hapunten anu ditega isim abdi bade wawartos heula kapun bapa bade nyuhkeun dihapunten heula kapun biang rupina ngantosan heula pun biang margi bilih leres abdi digebruskeun ka kawasan di muka bilih teh tepang deui aduh disuhunkeun kan inung abdi sanajan inung sampuran kasebatna bilih jadi dosa upami abdi teu menta dihampura heula ka bapa atuh ka si lain doa deuh sia aya pakuat pakait bebas bilih abdi gaduh dosa sanes bilih tangtos seueur dosa abdi teh ka bapa ngasakeun dikukut abdi teh tikikirik nepi ka sagede acreug ayeuna ngahesekeun kolot ngahesekeun nyapekeun malahan keur leutik batang tosna ge meureunan kageulehan kakeumehan bapa teh ku abdi oh tangtos Kang hapunten abdi lahirna batinna teu tiasa kumaha ai parantos di sana kurungan mah abdi ujang cing tawakal we lesu bebaskeun 3.000 teh ka nyai ayeuna ku silaing pikir salametna jalma deuleu di mana-mana lintang ti silaing konsina pek dewek didoakeun yang yantosane ku abdi ke di akhirat ku abdi dina parapatan itu sia tong ka mana karep bae di akhirat aya parapatan kuring hayang milu ka itu ulah nyong ulah can waktuna akang mah kieu we deuleu tanangeus bangunanana meungpeung dunungan bongo pikeun bekal ti dewek mah yeuh cap ieu bawa buuk dewek hiji ieu engke pangdudutkeun di mana si laing dek di roga hala
atawa di jalan sileng dek nolak gayem ieu buuk dewek Semua sebuah atuh Bu. Batur mah dek paeh teh mana roti isna sia teh. Dalain karamas berin. Gugu Bapak urang mah lain sabuuk-buukna lain sanitah-nitahna. Khasiatna, doana. Kadiekeun coba. Ta eta bawa ku ieu tampanan. Angap we beuyeum ketan kan. Iya, Pak. Tah mun bisa mati ayeuna we gayem ku lain. Gayem. Jeung uhun tuan digigir mah dihareup wungkul. Heuh sanajan ku gugus si wungkul oge deuleu urut gugus si sok gayem ku lain. Gayem. Sin ka teuy. Sin ngait tina lak-lak. Mau ada ponok sok. Sok saraja ngagayem permen karet. Hitung-hitung ngayem permen karet we lain. Ya, tina Jig dewek moal melang ditinggalkeun ku si lain lamun si lain geus dibekelan eta ku dewek. Aya eta sepuh teh wae. nuhun atuh Pak. Jig Salamarnya naon ka kan teh ieu pun anak rupina senda nya kitu bilih teu penak deui. Nya tangtuna oge moal panggih deui da ieu mah keur nyalametkeun sararea. Sumuhun kitu nun. Jang Lan percaya aing ka bapak aing. ai ka sepuh teuing ona mah. Lain sakali dua kali lanceuk dewek kitu teh baheula. Nya diancam teh kan. Teu sabongbrong bapak dewek mah. Percaya. Panggih deui jeung kuring lah. Tong si Kuring mah gede kayakinan. gemlang Nya hati teh. atuh geus kitu namun beureug-beureug dek ce. Mangga atuh agan abdi sejang ngiringane kana kapalai agan dina waktu ieu. Ayo pot. Urang sami lumampah sae Kang. Tah keur bekel anjeun. Adeh. Sababaraha bulaneun di dieu dawala bikeun ka indung maneh. Aya jang balanya. Nuhun atuh nun. Kuring mah ku waas-waasna ditinggalkeun ku lanceuk bororaah narima. Borah narima nya kan. Nah, sia ngomong kitu bari dicokot ku sia. Da butuh. Nah, anak-anakan Rupa-rupa. permios Pak. Hayu cepot Kang di kantune. Oh, mangga. Jang keun antep cenah tawakal akang silingcu. Moal cilaka da teh wa kitu kudu. Moal cilaka akangna kitu. Ye, da geus dibekelan ku dewek sugan. Sugan dijabah. Oh kitu ornamana tuh regreg. Cenah dewasa pikiranana jang. Laras. Heeh. Regreg ai kitu mah sepuh. Regreg dewek. Da wala abdi bisi inung ilaing nanyakeun cenah meureun ka mana sia sajingga. Dek dibejakeun kumaha ciling? Ya bebeja we ka kantor pos gitu. Adek bebeja ka itu we nganterkeun surat ka kantor pos. Nya ngalah teh dipilarian. Ngalah teu dipilarian kumaha. Lamun lila kumaha? Terus ka puseur dayeuh kitu. Nya Caranya gitu hayang kacau. atawa bejakeun langsung ku bapa da ulah bohong bapa melin. Kumangke we kumaha dewek eta mah jang. Heuh, tah si gareng buru-buru teang. Nya sakali. Keur baturkeun di dieu cenah balik ti Sekar Mume. Sae. Wontening satengah king marga. Satengah king marga. Mandag satengah king marga. Satengah king marga ingkang wontening alas pingganingan salah ya lawan Arjuna penengah Pandawanya anak Astra Jingga mandek satengah hing marga gunirah ngandika Sastra Jingga abdi kan wayahna we cepot dina lebah di maneh teh sasat bakal dijieun tumapikeun kasalamatan sararea dijieun parepeh sabab ieu kajadian anu bakal datang teh bakal leuwih ruksak.
gitu idunya teruksak nanti ku abdi sorangan nya Kang aya di gunung ngarusakna loba nu katempuhan Kang anu ngarusakna loba nu katempuhan abdi nya cengcengeun anu leutik aya nu leutiknya ngan ukur di pentang ngan ukur di titah sungut teh di beton nya dijieun sasaran we nu leutik ngomong saeutik ditewak ngomong sautak saeutik dikerem dikerem pajarkeun teu bahaya laten nanti dibere kebebasan nu leutik diberi kebebasan anu leutiknya ya nah lah jadi gagayem buk bapak teh sok atuh laksanakeun bisi kaburu murag lain tadi mah karek digelom nya ayeuna digayem teh Kang ayeuna mah digayem sok hitung-hitung permen lalu loli ya kayaknya Pinas stiker sakyang tumampara kitu kaayaanana ieu astaji ngagayem kuncung Semar Badranaya nyata ramutna ngadak-ngadak lieur karasana ku astajinga leneng baluang mutaya papadana kulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan handap itu kaayaanana cepot kunaon kan jika nu mabok sirah nyeri kan mau ajangar mah entong api-api cepot ulah nyieun rupa-rupa lesan pan cikeneh jag-jag maneh teh bieu teh kaula ge apal maneh teh teh alasan kamuflase sangkan dipercaya ku kaula agan agan aduh buah-buahnya teh lami-lami Astra jingga ngadak-ngadak ngagedean jangkung mutaya papadana malahan sirahna sasamet mega awakna nandingan gunung-gunung anu galade Arjuna dugi ka ngablesat kabur wayana Astra jingga ngagedean wah wong dunya segede gunung we alah aing jadi kieu ewon khawatir eta Kang tangan empot tuh aduh dulu itu bisa ningali mega we bonnya nempok ka handap dulu itu aduh lamun di sorang mah sabaraha poe eundeur ka laut ti dieu wah tapi ku aing mangan ukur salengkaheun aya naon itu Arjuna kawas sireum tiba baranting lompat tapi Kang ngabecir gitu seperti sireum dulu itu eta di dinya kene melicin lamun aing nongeng mah deuleu dicomot ku aing comotnya nu kacomot atuh heeh alah sia dek binasa ka aing wey kabeh para pejabat negara Amarta anu teluyu jeung mekanisme ku aing sia awas di euneuk-euneuk ku aing bongana sia nyeri wae kanu leutik teh nya anu teu pugu dikaop ngomong sautak saeutik aing ewak we di beton sungut teh ulah ngomong sasatikeun mepene kana kasalahan araranjeun tong boro hingga urang Amarta aing dek mancat ka sawarga di awut-awut sia sae urang ajar Arjuna beunang sia aduh ampun astagfirullah dijungjungkeun bon alah dina dampaleungeun aing ieu Arjuna asalnya kasih kisah ampun asalnya kasih kisalak sok deh kumaha ina sastra jinga kula kampura cepot kaula sasaptina waktu ieu teh meunang pancen dewa sastra jinga
ampun kula lesot kenengap cepot sastra jingga maha takarasana mewel teh nyeri hati engap nyeri tah rakyat oge kitu dulu Aya bedana rakyat oge nya. ya mandang kadiri batur teh cing sarua mandang kadiri sorangan engapna rakyat prihatina rakyat teh dulu ulah nganggap leutik ka rakyat teh geuning geus waktuna gede mah ieu aing buncir leuwih tina naon Wayana bersatu antara pikiran tekadna ucapna lampahna manteng kanu maha kawasa aing sagede kieu sok dikumaha euna ampun ngabubudeg maneh anjeun nong torekeun maneh anjeun teu ngadenge kana aspirasi rumaos cepot mau cepot tarik modal Pinasti sayang tumampara Raden Gatot Kaca ngadanguna jeritna Arjuna jelaran Raden Gatot Kaca mah kagungan aji sabta pangrungu ngadangu kana swanten Arjuna hingga ngablesat nyaketan ieu anu mono tulung padane rakaton waspada raka atung pada tumarangan nampung pada tumarangan ampun waspada nirakaton pada tumarangana ampun terus kena dehen pinasti karsayang ya salah pangdengi kaula ieu swanten paman Arjuna tibulah dinya datang Raden Gatot Kaca olohok bengong ningali Arjuna aya dina keupelan jalma anu sakitu gedena nyaeta Astra Jingga anu dina waktos ieu Tiwikrama teu ningaeun Raden Gatot Kaca kana pamenteuna Astra Jingga margi lir ibarat laleur ningali muning itu babandinganana mung Gatot Kaca sasat maksad nyabet ieu Arjuna anu aya di kekepeulku ieu Tiwikrama kuasa Jingga oh ya benang sia dek ngalibatkeun diri dek mela anu salah sia tingali di masyarakat tumaritis ka Arjuna geus leungit kapercayaanana bongan tinakan samemena sakawenang-wenang denge heula lamun dititah dewa teh na ieu teh pisalameteun pisilakaeun dumeh dewa nu nitahna ujug-ujug dirig-dig rakyat sorangan dibikeun tanpa dipikir heula nyawon tanpa dipikir dibulak-balik Gatot Kaca maneh boga menang leuleur sabaraha sia ti dewa yakin di mata masyarakat maneh bakal morosot kapercayaan aduh
Beraja Musti Praja Kapalamatan dan Tawisesa Sabta Penunggu Bajingring tapak ngerasakeun. Beraja naon sia. Berjal lagi moal mempan. Moal mempan deui aing geus sagede kieu mah. Gatot Kaca Pawen teu mati kabeh ilmu. nu matak ulah boga rasa kebal ku hukum sia walak. Bukan tuh rasa maneh. Ulah rasa maneh tinakan sakama-kama. Tenan. Aduh, Bisi idep teu apal ieu teh Astra Jingga. Uluh. Asta jingga. Gede. Naon gitu? Memang kula Asta jingga anak Semar Badranaya. Sok, dek kumaha ayeuna? Disabaran, ditawakalan ku ngaing teh kalah leuwih. Kalah Kalah minculak, kalah ngabubudag maneh. Teu neuleuh kaayaan engkak-engkakan rakyat tina waktu ayeuna keur didengke ku perekonomian. Can ayeuna lanina nu bakal datang. Tenan. Ieu mah ngadon ka mana karep dumeh dititah dewa. Beres. Ampun cepot, ampun. Ampun. Pokona mah sakura nu teu leuyeung jeung mekanisme mah ku aing dielek-ketek sia. Enek-enek wae. Kecuali lamun maneh balik ka asal. Ka asal kumaha? Ka asal maneh salaku manusia naon? Pancen tinu kawasa teh ieu pikeun ngabdi belegug. Tenan. Eta kapangkatan teh pake alat pikeun ibadah. Eta kalungguhan teh, eta kadudukan teh, eta kursi teh pake alat pikeun ibadah. Sabab fungsi anjeun salaku manusia di dunia teh ibadah. Beres. Nya, komo adu aya patula patalina jeung sumpah ararajeun sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Gede. Cing sagemlengna atuh buktikeun. Janji-janji ararajeun teh. Rumaos cepot. Rumaos. Moal saeutik ieu mulihkeun deui kepercayaan rakyat ka anjeun Gatot Kaca. Gede. Bakal lila perjalananana tapi buktikeun ku anjeun dina waktu ayeuna. Sok. Cara jeung katang tuanana meungpeung aya lanina kudu aya hikmahna pikeun mulihkeun deui kepercayaan masyarakat ka anjeun. Sok. Kumaha carana rasa kepedulian ka masyarakat dina waktu ayeuna? Supaya Buktikeun. Ulah pag gede-gede sungut geus bosen aing ngadengena ge. ngomong wae. Ulah kalah ka omong wae marebutkeun balung tanpa eusi. Ayo dikencharkeun ku ngaing sementara. Tapi lamun anjeun teu bukti nyaeta ngemban amanat penderitaan rakyat, mulihkeun deui kepercayaan masyarakat ka ararajeun. Gatot Kaca oge ka anjeun Arjuna. Kula moal eureun-eureun ngayakeun nemongkeun rasa kaprihatinan ka anjeun. Beres. Unyuk sumangga. Mangat sepot Sakitu los. Bejaan dulu aja. Ngaing kapuseur dayeuh Gosari Raden. dek nepungan Yudhistira Bima aing sieun dijieun kasempetan ku pihak katilu Sae atuh kula. derwenyeun karuksakan atuh bakal nambah-nambah sangsara meureun rakyat. Atuh tangtos namihan resah. Namahan resah, nambahan kaributan. Bisi dipake kasempetan ku pihak katilu teh nyata bisi ngayakeun tinakan anu anarkis. Anarkis nu teu dipikahayat. Tinakan-tinakan anu radikal. Tenan. Anu bakal kaituna bakal leuwih ruksak kaayaan negara sabab pangeran tersepeun ka jalma anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Beres. Aing dek mabal we ka di jalan dek ka sawarga Maniloka Oh sae atuh Oh, kula. da itu tuh anu jadi pucuk tigirangna, Dalangna teh eta. anu jadi bibit rurujit inung rurusuh.
Kuing diawut-awut kurang syawarga oge dina waktu ayeuna bari ngaliwat aing dek ka Astina dek nyintrek dorna sugane ngaceleng ulah lengkah kapiceun meureun ulah aya lengkah kapiceun bari rek mayar hutang kaya ka Sari Jadi Kakang Jajang ka Coko Busi aing dek ngaliwat teh kaynya wah dek nepungan konco-konco sajumlah dulur-dulur kula nula leutik dina lebah dieu kade ulah kaismeun ku pihak katilu kulantaran kula dina waktu aya ngagedean bisi dijen kasempetan ku pihak katilu kalayan cing waspada bakal datang badut-badut politik ku ayana aya kieu teh nyaeta bisi dijen kasempetan ku pihak katilu deui ongkoh nyaeta pahlawan kaberangan awas cing ati-ati moal aya realisasi na perjuangan urang lamun ka hadang ku jalma-jalma atawa ku badut-badut politik anu make kedok reformasi muncek basa kiwari mah awas waspada permana tinggal deh. Wong sawarga
Mijil saking prawingwang tinalangan yampe gade Sekara pinuji Sekara pinuji Lulumut nyebar kastori ya nyebar kastori Banglus lampahipun Yastra Jingga putra Semar nomor hiji nyaeta parantos ngagunakeun Haji Tiwikrama sadayana raja-raja teu aya anu menge kitu kaayaanna lu mampah ka sawarga Maniluka lawang sela menangkep ngan ukur ditonyok amu rasut kitu kayanana kat serius ieu resina rada ngempelkeun para dewa yen yakin bakal aya karaman ka sawarga diantawisna Batara Indra, Batara Bayu, Batara Basuki, para dewa sadayana di masing-masing tempat. Sementawis widadari disumputkeun. Sapamenelepun para dewa sadaya tindak kendengane pun dermayon adria. Cuata merasa nggak cuata para lumanten ayah rupaya blok ayah kumpul iya dewa-dewa samya prapta ingkang samya jajar dewa-dewa sami prapta kang samya jajar pinara ingkang pinara iya Sinarada nyaur para dewa sadaya unirahangan dika nuhun dewa-dewa kieu kasepurwa dihaturanan linggih kempal di ieu tempat anu aya patula patalina jeung kajadian anu kaalaman bakal leuwih ruksa kaayaan taku kituna urang kudu tatan-tatan dina waktu ayeuna widadari buru-buru ungsikeun kalayan para dewa Batara yang anu deket ka kawasan dari muka geura singkahku yakin
bakal leuwih ruksak kajadian kitu kaayaan. Timalan wah Tak itu pancen tih yang otipati Jagatnata. timalan wah Sabab naon? Ya, upamana bae ayeuna kawasan dari muka 3 kali lipat kejadian ti kamari-kamari bakal nepi seuneuna ka dieu tah. bakal ngarerab Bakal ngarerab ansur ieu sawarga manuka. bisa dempak Barang nuju raos imbal wacana sapratanne pun ilawang selama nangkep dugi ka ngajelegur ditajong ku ieu ti Wikrama Astajinga. wah Alah dewa. iya alah Jali dari Samarang. Dari sawah turun ke kali, dari sawah turun ke kali. Dari mata turun ke hati, geus semestinya. Oh, dulu itu muni paburantak dewa-dewa. tapi kahempak berbayar Waduh, tina hempak berbayak sate meni raceleng anu ngulon anu ngetan anu ngidul. Oh, itu narada. Oh. kagebrik kabanting Kagebri ku aing sarua we jeung bancet tina galeng. Kagebrikeun tina nepi ka raceleng kitu. Wah, diawut-awut ku ngaing. Kagok ngaing urang sawarga. Anjeun anu jadi bibit rurujit inung rurusuh. yang keladi teh eta Biang kaladina anu ngagugu ka maneh nu weureuh seubeuh. benar Deuleu nu teu weureuh seubeuh mah deuleu kalah ngagogoreng ayeuna. burukan teh kitu Marukana ku ngeleketek ngaing nu leutik. Ulangannya nyeri teuing ka nu leutik teh. Sabab naon? Doa nu bakal dijabah teh deuleu jelema nu didolim. bakal tembus teh eta Montong ngadarolim teuing ka ngaing teh. Montong ngahina teuing ka nu leutik teh. Doana dijabah sia weulek. ulah ngabarohong teuing anu Ngabararong pagawean teh. Komo dewa-dewa mah jeung hayang disemah-semah sagala. Abong diantep. Sia. Kedaulatan sapinuhna aya di tangan ngaing ayeuna. Pek lamun tengah denge kana aspirasi aing awas ya. Dewa-dewa sadayana lalumpatan anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan ewe pagulingan rana. Ewe pagulingan rana. Nyeluyung saha anjeun wulu ieu manahna dewa ieu gugulu ratu digana kaula Batara Guru ieu Batara Guru yang otipati Jagatnata leureuh ari anjeun teh makhluk naon antong makhluk naon aing teh deuleu datang ti planet Jupiter anak
nya incun ini anteh tiga nama nyampur heula kan ini anteh be di bulan keur syare kagok cenah keur ngaputek nganggeuskeun kolor si Aki leos keur lebaran cicingna ke cicing ini nya. kebeneran boga kaci beureun mah ieu teh naon maksud jeung tujuanna anjeun ngadon ngareurewas para dewa nepi ka paburantak eta geuning sieun aya kasieun aya kasieun make lalumpatan sagala entong make jeung dipining-pining kasalahan teh ulah dibuni-buni ulah dibuni-buni kasalahan teh ulah dipake kedok agama teh terbuka we kahayang kahayang teh transparane jeung aing pengecut penjilat ari hayang maka anak Semar kang aing datang ku sorangan ulah ngalibatkeun jelema nulian dumeh loba konco-konco ulah talat cing inget Batara Guru kalungguhan maneh moal lila sementara oh ieu teh Astra Jingga memang aing kaula teh da ceuk beja tina gaib yeuh dina gaib teh rupa-rupa deuleu aya anu menang tugas lemes mawa kana kajujuran mawa kana kahadean aya nyelametkeun aya ngagebruskeun anu ti ditu nama sidik tabligh amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah aya oge anu mawa kidib kitman biladah hianat amarah lawamah sawiyah mulhamah syirik pidik jaya kaniaya jeung sajabana eta harewos teh heug maneh teh cing boga cakra dina hate maneh teh cakra heula nah eta nu ngaharewos teh anu mawa kana kajujuran bakal nyalametkeun dunya jeung akhirat atawa bakal nyelakakeun pikir kapan anjeun teh geus boga pamilih komo anjeun teh salaku ais pangampi lamun anjeun tindakan anu sarupi kitu sarua jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan barakatak guru nemongkeun kabodohan sarua jeung nemongkeun kabodohan sarua jeung nemongkeun kabelegugan cing mikir make polo da geus gede maneh teh dina harti maneh dina agama teh masih keneh bebenyit masih keneh jauh keneh deuleu rumasa we endang make jeung rumasa kudu tanggung jawab anjeun saat sana aing digebruskeun ka kawasan dari di muka asaan heula ku maneh otipati ku aing bakal diteleumkeun ayeuna dek ditiir sia kaabuskeun ka kawasan dari di muka penas tikar sahyang tumamparan ieu Batara Guru diancam kitu ku ieu Ti Wikrama Astra Jingga lompat mabur ka jagat raya Pramudita wah otipati lompat ka mana ulon ngetan ngidung alergi moal leh diudag-udag ku aing sia teh tanggung jawab mah sok diobrot sia hayangnya sanajan nepi kana lak-lakan naga jeung nagana dileg-leg ku aing hayangnya boga rasa kebal ku hukum dulu itu lain narimakeun kana kasalahan ngadon abur-aburan ngadon susulumputan wah da moal teu kaya lumpatna babehku Semar tah anu jadi biang kaladi inung rurusuhna teh eta tarima ku ajeun ngahaja ku Astra Jingga ngan ukur di pelong wungkul da katumaritis dengan ukur salengkaheun otipati langsung dedeheus ka Semar Badranaya Kakang Semar tulungan kaula Kang ai oh iya anak hadir dawala jang Pak Batara Guru kadieu Kakang Badranaya ulah kaget ieu kaula kageuning wilujeng sumping raja ti loka kalarasan semah kapihatur ka unyuk mang nuhun dawala oge Kakang Semar
kalayan hapunten ku kata melaran kaula entong make jeung hapunten Ya, kalayan kaula teh bade munu tulung naon itu tuang putra amuk-amukan bari jeung awakna lir gunung anakan jang Bang, ai gunung sok anakan nya tangtos we da sarua gunungnya aya awewena. jeung saha ai gunung kawina Yang jeung gunung deui. Gunung ya gunung, Pak. nya aya paribasa geningnya itu gunung ieu gunung diadukeun ngebeledung Beledung. itu punung ieu tumung ngarebutkeun termos Nya. nya Aya pan Nya. awewena gunung lalaki. palingan aya gunung Masigin Nya pan jojodoan naon oge. jadi maksud teh munu tulung jalaran tuang putra amuk-amukan tah anu amuk-amukan teh saha Astajingga tepino aya Astajingga teh naon nya putra salira kelanan aya Astajingga teh salaku naon rakyat Aisyah Astajingga teh aya kagableg eueuh bujeng hingga Astajingga pan bapana ge sangsara kitu tah Boga mesin jahit ya ke dijual. Pusang sarana dewek aya perhatian ilaing ka dewek bari jeung komo ka dulur Ya, setahun sekali masukan sok ngirim. dewek teh geus dicontohan dewek misahkeun maneh jadi jelema sangsara ngancik dina pasir kamiskinan aya dina gunung kabingungan teh naon ngajauhan si laing ngangkat harkat darajat si laing lamun dewek mentah gawe di ditu disebutna nepotisme Murukan teh kitu aiku. tapi si laing teu mikir Eueuh perhatian. kalah beuki ngeunah di jauhan teh sia Ada modalan. Lain cacakan ka dulurnya komomun ka batur. Kena antar berang pama apana. lain teu hayang dewek teh ngan pikeun ngangkat harkat darajat si laing tapi anu diangkat harkat derajat si laing kalah samena-mena Kajaga wibawa teteh. anu bae rasa diantep rasa maneh diantep Bener teteh. nepi ka kalunta-lunta poho kana temah wadi poho kana janji Rasa bebas. boga rasa bebas marukana moal nungtut beureun Tinggal-tinggalnya ulah dianggap bodoh rakyat teh geus kritis geus ngalartos gua. kudunya cek nyana kudu lain cek lainna nah ari si laing rumaos kudu tanggung jawab deui Di papagahan cukup ku rumaos won. nah teteh bapak teh wanihan kumaha lamun ditewak paduli teuing Ada tanggung jawab. Wai, kolot teh. ieu mah lain rakyat ka pamimpin ieu mah dewek Semar kanu jadi adik ngabejaan Pribadi eta mah. pribadi dewek teh nah bapak ka batur guru teh rayi gitu heeh atuh nah lain barang penta bapak teh tiba cucungik sia Karena minta wae. kana menta we atuh benta kanya urang samat nya Puasa sorok kolot mah. pan bapak teh boga anak teh ledang nyamat gitu Boga anak teh ladang tina gula tuh kopi. nu matak dina lebah di Batara Guru Lah, anjeun teh hiji pamimpin picagaran ge Batara Guru ai Batara teh pinter ai guru teh heueuh naon abdi sarerea nya tukang ngadidik cing jadi guru sarerea hartina teh cing jadi contoh anu patotos jadi tuladan. lamun kalakuan si laing goreng ya halo dosa tahun lantis hujan sakali paribasana Murukan. beda jeung sato jelema mah yeuh saperti anjing buduk di jarian paehna ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah saja bana teh bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan Yang balitungan abah. Balitungan. pan urang ge tereh di balitungkeun ay Murukan teh kirang langkung 5 menit deui meureun. marukana teh bakal balitungan 5 menit deui gedeuleu marukana Balitung neken heula. teu pinodama Kakang Badranaya sok
lain nganung harti silengkur digentingan dina lebah dia gera balik ke asal si lain karena kasanggupan ilahi karena kebersihannya karena kebersihan deui naon salaku manusia hirup di alam dunia teh naon ulah hayang di dewa-dewa wae cucung hiji teh nah kalau kita mari geus ngambek teh kitu nah padak ulah musik-musik gula kopi ge kasepeuyeun puji dewa ulah musik-musik gula kawung mau udangkeun macan anakan Lebageun macan ucul ulah teh. macan usul maksud teh teh musik-musik gula kopi udangkeun macan ucul ai tapi nu dama jadi aspirasi ya teh kudu cepat tanggap ilahi kedah engal ditanggap panasna kawasan dari muka teh tah panasna hate jelema hate nu leutik deuleu mulkan pararanas kabeh teh ayeuna teh deuleu Ngagolak kabeh itu jelema teh. lir durukan huut pikiran dahareun oge tah kari anjeun buru-buru ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis menuju karena positif wan kapan cita-cita sararea teh nyaeta nuju kana era tinggalanas napi naha atuh ngadon titeulem dina landasan anu leuwih jero ieu kumaha ai beti baralik abong kena memeh ieu kajadian teh deuleu maleuli akar dibalikeun ka luhur nya tosone teh nya tawe meureun kieu nya totone na maleui ti heula totolen pek geura introspeksi sewang-sewangan geura mawas diri cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana geura marawas diri dari nya tah pangna kajadian kitu lain si asta jeung enggak dosa si lain keneh nu ngawut-ngawut teh tenan tuh nu matak teh oge kemang ti leutik si Maransari tutup lawang si Gotaka ucuh hapunten pino pihak